Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kolot kapoe nuti lor nuti kidul nuti barat nuti timur nuti mana bae pokoknya orang sadulur. Jadi cerita orang naik OTW ka Cigelis ya dulur. Berangkat. Tah jalan ke orang sebenarnya seginahan mesti dicor. Tapi mun aya mobil dua berai puhi parkir. Orang sampai di Kota Bakung dulur pusat perbelanjaan nuti kidul pokoknya manu Ciawi Cipeuti ti mana bae pokoknya di jaro eta belanjana ka dieu lah ka Bakung pusat perbelanjaan di Bakung pokoknya mah urang menjadi bangga jadi orang Bakung. Bukan nama kota Bakung ya dulur. Hayu orang tuturkan dulur. Watak kata. Iya menggunakan didilah titik banjir dulur mun hujan gede batu pasti banjir. Itu hulu mobil segitu luhur dalam mall kadul eta mun geus banjir. Ripuh pokona mah. Iya urang jambatan sok palagi ngala kesik urang tulah dihandap itu. Imah urang kajian imah kesik nadinya kabeh menang mulungan. Ajeng di dia lah banjir tala. Banjir. Nyampe orang di Carodok dulur iya lembur Carodok. Lamun iya mau nama SMK Nur Insani di Cikapas dulur sahaya nu alumni di dia nya. Tiba di Angsana orang dulur Angsana iya di Angsana mau nama orang kecamatan Angsana. Lamun kadi itu tuh lamun nama ka daerah Muncul itu. Ka daerah Muncul mun ka dieu lam atuh urang apa nimbang. Iya rumah bibi urang dulur di Kalapa 2 eta 500 seminar nu viral teh ageun apal moron piraku aing teh apal mah. Ieu titik banjir di kubu perdana lamun geus banjir di debu mun geus kumat pokona dieu ka ujung ditu lah. Nyampe oge urang di tol Serang Panimbang ya, tapi can anggeus pembangunan keneh karake. Sugan bae urang geus anggeus ya, urang kabeli mobil bisa ngasaan jalan tol. Susuganan karena hirup ieu. Iraha lah kontennya bisa kajian imah doang kila. Lamun dekat sorang boga imah nikat doang kitu. Doang kibel tenan antala. Duh, ngahayal. Sampai orang di Pasar Panimbang dulur. Pasar Panimbang terbesar di Pandeglang, Pasar Panimbang ya. Kadi itu ke arah Sidamukti dulur lamun kadi lah ke arah dinya. Ke arah Cibaliung kadi itu Cigelis urang. Aduh, ya bensin kalah kekerbakan di motor gitu. Hayang desian bensin. Hayang nyatuan motor naik urang isian heula euy. Kalah kekerbakan atuh bahaya atuh geus urang ngesian bensin 25.000 ge loba meureun datang berangkat. Sabenerna mah urang eta bisa jalan ka dieu lah ka jalan Sobang ka ditu lah motong pluk bae ka ditu ke datang ka Cigelis cuman jalan ka dinya eta ceuk urang mah saripu pulintiran teh nya geus urang jalan ka dieu jalan ka Citeureub lumayan bari-bari neuleuh pantai ka dieu lah geus aya pantai itu lah caina ka kiruh urut ngubek batur menang nawu meureun ku Akang Samidin. Wih, lumayan neuleuh pantai ka dieu malah aya di deuleueun mata. Teu bae kitulah nya tsunami. Ting bating samping soek mencor pemping urut keur peuting. Ojok-ojok emping-ping dirojak peuting crot. Hayu dulur orang. Tuturkeun. Tah orang nyampe ka tikungan ka ditu ka Tanjung Lesung dulu lamun ka dieu lamun nama eta ka jalan Cigelis ka ditu. Wih, jalan angin nahannya. Aduh, tadi motor nu hayang desian. Lapar cenah ieu beuteung urang nu hayang desian di kekerbakan. Terus urang tuang heula mumpung mangi nasi Padang, urang mah biasa. Ngakana ge 2 porsi nasina ge. Moal seubeuh urang mah porsi doang nasi Padang mah. Yang urang tuang heula dulur ulah motor bae nu desian beuteung naja urang ge kekerbakan nih hayang tuang ieu. Tok dong nagder cocolok. Mantap pokoknya mah urang geus selesang di pamajikan mah jeung anak can beak bae eta. Tuh dia lo urang mangaroko gengis naik beak sabatang tuh pamajikan karak beak eta. Aduh kieu lalaki mama mah sebet tanda pekerja keras urang bayar heula kayak urang berangkat deh. Karak mami beuteung ge kagojlok ieu mah karak can turun-turun aja nisang berangkat teh bae. Tah ieu perapatan Cigelisna mun ka kampung adi pamajikan orang dulur ka dieu lah jaleuweung horengnya ka dieu mah nya. Akhirnya orang sampai dulur ya dia rompok adi pamajikan orang nyabak ka dieu lajak keur lebaran teu panggih lah padahal lebaran mah geus seubeuh nya geus urang dulur videona sakieuan nuhun.